Nis, non mana kurang-kurang di dia sorangan. Ay makar mikir ya teh. Pikiran naon atuh di mana sebakat yang segala di pikiran. Para rusing kieu itu Gusti Allah. Pikiran naon ari mana? Mikiran apan orang teh tahun baru meureun isuk teh nya. Belinya nya. Heeh, kita malaman tahun baru orang teh. Nu bener mah eta aing geus apal poe teh. Dari mana hebat kan kadari hari itu tuh arulin tahun baruan ai mana mah kota apal. Beuing. Henteu nya nya hore bener Anu ge. boro-boro mikiran nu kitu, nanti mikiran hang ulin lain mikiran ulin dengan itu mikiran ih tahun baru ya Allah Gusti. Kuy naon mana anu di pikiran naon atuh rek? Teu boga duit hayang ulin cara baturnya. Kumaha cok? Hayang mana hayang ulin cara batur. Teu boga duit. Yuh, bisa nyeum mah kudu nyeum lah nya dibereng ah. Duit ari duit marinya nya teh hayang ulin mah. Mikiran naon atuh? Lain lain hayang ulin, henteu kepikiran ulin mah. Pokona mah hayang sapopoe sapopeting dapat pusing kieu mikiran tahun baru ya Allah. Ih, halo. Ari maneh tahun-tahun baru wae kok dipikiran. Batur mah mikiran teh. Bisi teu dahar, bisi teu salat, bisi teu naon anu dipikiran teh. Ieu mah maneh tahun baru kok dipikiran geura soknya naon? Atuh naon sok kurang sok naon? Sok kuing hayang imah atuh naon sok ek dibere lah. Lain hayang imah lain hayang duit lain hayang ulin. Hayang sawah. Mung sawah mah. Astagfirullahaladzim. Naon kebon? Mung. Sok ek dibere tuh 5 kebon aing nya. Mung kebon oge. Naon itu? Hayang doma atunya. Mung. Sapi. Mung. Aing tuh hayang naon atuh mah teh aing karunya bisi stres we. Hayang naon atuh? Sing puguh jeung sok hayang naon? Yuh pokoknya mah teh lain stres deui ya Allah Gusti kat mantak sate pikiran teh. Tipe penting nepi ka ayeuna teh ya. Tipe penting kan mana mikiran tahun baru? Oh, mikiran tahun baru. Ti nu agung. Euy aya watir aing nya. Buah mana salah dahar teh meureun ngadahar naon mah teh eta. Henteu tadi ge kurang ngadahar peda jeung sambal mah nyakot kieu atuh. Maka jadi kot bingung mikiran tahun baru atuh teh. Kunaon? Asa kacida aing nya, asa aneh kitu aing nya. Kakaraeun aing mah ngejelema kot lieur mikiran tahun baru kita. Itu yeuh. Duitnya mung duit. Mung duit oge. Kakaraeun maneh biasana sok hejo dibere duit teh. Mung. Lieur mikiran tahun baru teh. Gusti nu agung aing mah. Dipariksa tuh mah eta yuk. Mung sehat cenah kabar dipariksa teh. Sehat. Heeh. Darah loba, darah kurang cenah nya. Heeh. Pas lain kurang darah teh. Tensi ieu eta nanda tensi ieu teh anu di eta panas geuningan naon atuh. Ieu cenah mah teh alus cenah. Dicocokan. Heeh. Heeh. Tapi aya euy nu hiji. Naon? Kurang dana cenah. Kurang dana. Heeh. Aya aya di anu dana mah. Mung ahainya. Masih mungkin maneh. Mung aya daek mikiran tahun baru ah. Astagfirullahaladzim aing. Sing kunaon maneh teh deui we aing nya, kade aing nya ah. Bisi stres geura mikiran tahun baru maneh aing karunya nya. Kita curang diperiksa deui we. Mung ada kamari ge sehat cenah yang diperiksa mah. Nya ti saha dokterna? Bos si dokter Dokter anu Oong. Heeh. Ah, sebentar balik eta mah. Tahu di dokter orang dokter Oong ngumpul. Aing euy. Salamikeun obat teh meureun we maneh jadi loba lieur kitu eta. Buka da yang teh lieur itu ya. Sampai teu sare maneh teh. Sare yang dibayangkeun tahun baru we. Astagfirullahaladzim. Nah, tahun sabaraha atuh ajeuna teh tahun baru teh? Tahun 2025 kitu na teh. Tuh, mana geus poho dinya eta teh atuh. Asana we tahun 2025 engena teh. Iya. Mana jadi kitu eta kunaon euy? Eta teh geus dipariksa atau memang dipariksa geus kitu maneh teh? Heeh, meme dipariksa teh geus kabayang-bayang kumaha tahun barunya. Nah, dipariksa teh kalah unak we yeuh anu kabayangkeun tahun baru we teh. Anu sedengkeun tahun baru na ge isuk nya. Oh. Can apa tahun baru tahun sabaraha ayeuna teh? Can pokona mulu ka tahun 2025 meureun asana mah. Naon da cek budak nya tahun 2023 ina teh? Nya. Oh. Ceng ge ari maneh sok bingung naon atuh sok. Bejakeun sok atuh. Sok pikiran. Yo, ari maneh mah kacida hayang sawah, hayang kebon, hayang doma, hayang sapi, hayang duit tuh di pikiran teh kitu we tuh.
Oh, naon atuh terus? Ya urang teh tahun baru teh nu pikiran teh tahun nu baru nu anu akan datang heeh. Heeh. Urang teh bakal kumaha, kahirupan urang bakal kumaha, kayaan urang bakal kumaha, lain dunya nu dipikiran teh. Iya kakaraun buat mikiran gitu. Urang teh masa depan urang bakal kumaha engke teh. Kudu nepi ka dinya pikiran teh, lain ieu mah duit sagala disebutan. Atuh maneh ari nu kitu ket kudu dipikiran. Gampang nu kitu mah atuh make ket jeung kudu dipikiran saya teh kalieut-rieut. Naon kumaha gampang teh? Masa depan urang mah deui kuburan. Saya teh. Atuh yo, Naon? pikiran teh kok tepi kana kuburan-kuburan, masa depan teh tong kana hibut kana kuburan atuh maneh teh. Ari geus naon deui atuh sok. Urang teh yang sukses heula kitu tahun 2025 teh tahun 2000 anu akan datang teh urang teh kudu kumaha kitu lain hibut kana kuburan sagala. Udah tuh maneh ket kudu karieut-rieut di pikiran. Deuh deui re. Mae tek 2025, 2027. Keukeuh. Masa depan urang mah kuburan re. Pae sia teh. Ujung nama eta mah nya, ujungna eta mah da samemehna kitu ta urang teh atuh cing ulah hibut kitu. Ari hayangna kumaha atuh Aku mah. hayang kumaha heula urang teh yang sukses heula kumaha kitu. Kan ieu geng sukses ya teh cager. Nya ieu cager alhamdulillah nya urang teh beres sehat urang ge. Ayeuna teh ngan hayang lebih kitu ta tahun 2025 mah hayang lebih kumaha kitu ta mikiran teh. Maneh hayang nu leuwih. Heeh kumaha. Hayang nu leuwih maneh. Ieu mah beda ti batur re. Heeh kumaha. Kan mahal ieu mah resepna euy. Heeh sok kumaha mah halogekeun bae. Kan? Hayang nu leuwih bener maneh teh. Heeh. Gampang. Jadi eta mah re. Ari hayang jadi kehidupan orang teh yang leuwih eta batur heuh. Tah kieu carana teh re. Tadi ya ilmunya. Heeh sok. Tah mah teh cicing sisi galengan. Terus Syaratna teh cicing sisi galengan. Tah geus cicing kitu. Maneh teh ngajungkal ka sawah. terus aku mah sukses kumaha tuh ngajungkal kitu mah. Ah aing mah ngobrol jeung sama kalah lieur aing kalah unak lieur. Maka jang ka dieu tadi ka ngaganggu atuh keur betah sorangan teh kalah unak pusing aing mah.